bahkan saking mahalnya wanita kata Rasulullah, ad-dunya mata, dunia ini hanyalah barang-barang saja. Wa khairu mataiha, sebaik-baiknya barang dunia ternyata bukan emas, intan dan mutiara, bukan rumah yang megah, bukan mobil yang mewah, tapi wa khairu mataiha al-maratus solehah, ternyata harta yang paling terindah, yang paling termahal, perhiasan muka bumi ini adalah wanita yang solehah. Awet barang mak. Bahkan ada seorang laki-laki datang ke hadapan Rasulullah, dia sudah dewasa, ngancan kawin, biaya ayah jang kawin. Rasul ngomel kumaha Kanjeng Nabi, miskinun ar-rajul laisa lahu zawjatun, pang miskin adalah laki, bukan laki-laki yang tidak punya rumah, bukan laki-laki yang tidak punya motor, bukan laki-laki yang tidak punya pakaian, tapi miskinun ar-rajul laisa lahu zawjatun, pang miskinah lelaki budak dia adalah lelaki nu teu gablek pamajikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Punten suwiterna panghadeungkeun sakedik. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bil bayan wa ja'alana minal faizina bidurin ni'am, wassalatu wassalamu ala waladi adnan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dhabil ilmi wal irfan. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim tabarrukan bi dzikrihi li anna dzatal Qur'an yunawwaru bi nurillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wa qala nabiyyuna Muhammad hayati khairul lakum wa wafati khairul lakum tu'radu alayya a'malukum fama ra'aitu min khairin hamidtullaha lahu wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartu lahu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal mu'azzam yang saya hormati, para alimil ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus kasepuhan setempat, guru-guru kita semua, maupun kiai tamu undangan, guru-guru kita semua yang masing-masing sudah mendapatkan amanah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan para guru, para ustadz, para kiai kita, Allah selalu dan selalu menambahkan kemuliaannya. Amin. Amin. Saya ngadoakeun kiai hese-hese teuing para saing. Oga aing balik deui ya. Mudah-mudahan para guru, para ustadz, para kiai kita Allah nambih kemuliaan anak. Amin. Atuh bari malotot mang santai bae. Tambah barokah panjang umurna. Amin. Tambah kuat istiqomahna. Tambah pemahaman ilmuna. Tambah manfaat ilmuna. Khusus pikeun anjeunna umumna urang sadaya sebagai masyarakat murid maupun santri jamaahna. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Anu terakhir tambah pamajikana. Anu terakhir tambah pamajikana. Bapak-bapak setuju? Bapak-bapak setuju? Ibu-ibu? Henteu cenah geda. Isteng doa anu terakhir mah ulah diteruskeun buah-buah aing balik mobil aing dicegat di demo ku ibu-ibu. Nu penting doa nu tadi bae, nu terakhir mudah-mudahan para guru, para ustadz, para kiai kita Allah selalu menambahkan kemanfaatan ilmunya khusus pikeun anjeunna umumna urang sadaya sebagai masyarakat murid maupun santri jamaahna. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan juga tidak lupa yang saya hormati aparatur pemerintah, lurahna hadir lurah, RW na hadir RW, RT na hadir RT,
dengan pangkat dan amanah yang telah Allah berikan kepada Bapak RW dan juga Bapak RT, yang kelak nanti di hadapan Allah, Allah akan bebankan untuk ditanggungjawabkan RT satu ke-RT-an, RW satu ke-RW-an, karena semakin banyak amanah yang kita emban dalam dunia ini, maka semakin banyak pula tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu. Lamun jelema biasa teu ngaji dorakana urusan pribadi paling dituntut ku anak jeung pamajikan, tapi lamun RT teu ngaji ulah gagabah dia teh, mana si RT? Hari gitu jelma biasa teu ngaji di hadapan Allah, di hadirat Allah dituntut paling ku anak jeung pamajikan urusan pribadi, urusan keluarga, tapi lamun RW teu ngaji ulah gagabah dia we, mana si RW? Geus makana urang doakeun babarengan mudah-mudahan Bapak RW, Bapak RT kita dalam rangka melaksanakan tugasnya langkah demi langkahnya Allah hitung sebagai amal ibadah, amin. Dan juga kepemimpinannya berhasil di segala komponen maupun di segala bidang. Laksana kepemimpinannya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya Allah ya Rabbal. Dan juga tidak lupa yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi hempak merbayaksa, kumpullah ia patempatan dalam rangka memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini, langkah demi langkah kaki yang kita langkahkan ke tempat ini, setiap langkahnya Allah hitung sebagai amal ibadah, amin. Datang ke tempat ini, duduk kita Allah nilai ibadah, amin. Penglihatan kita, pendengaran kita, napas kita yang kita hirup pada malam hari ini, semuanya Allah nilai sebagai amal ibadah, amin. Minumnya Allah nilai ibadah, amin. Beakeun dak akuan Allah ulah disesakeun ibadah dia eta. Makannya juga ibadah, amin. Geus kira dahar Bu berkat naon ulah disesakeun ibadah sia eta. Mudah-mudahan ya Allah harokah, fi'liyah, haliyah kita pada malam hari ini disaksikan dengan malaikat Allah, semuanya Allah nilai sebagai amal ibadah, bahkan ngajadikeun wasilah urang sadayana bisa asup kana surgana Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan kita pada malam hari ini mungkin tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan, hanyalah panjatan puja yang menjadi penghias rasa kita sanjungkan kepada Zat Allah yang Maha Kuasa yang selalu murpeng alam jagat raya. Puji yang menjadi penghias hati kita sanjungkan kepada Zat Allah Rabbul Izzati yang Maha Sejati yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, ihsan, dan diiringi dengan nikmat sehat wal afiat. Dan alhamdulillah sabab wasilah nikmat sehat wal afiat kita semua dapat berkumpul di tempat ini memenuhi undangan para panitia dalam rangka memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini panitia mengundang para alimil ulama dari tetangga lembur Panginten sadayana diundang, tetangga deket, tetangga lembur kabeh diundang ke tempat ieu, tiada lain dan tiada bukan hanyalah untuk mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pun diundang dari Cibenying, Cilaja, datang ke tempat ini punya tugas untuk ceramah. Cek bahasa gagah nama ceramah merenya, cek bahasa gagah nama, lalu cek bahasa kerena tausiah. Cuman yang perlu diketahui dalam hal ini, ceramah jeung pengajian jelas berbeda. Ceramah jeung tausiah mah ngaji resep, sebab resiko penceramah lamun teresep teu laku dia di mana-mana ge. Bener tak? Bener tak? Iya mah ceramah mah syiar itu mustamilun ala jami'il kul, mencakup kepada keseluruhan. Sebab hadiran ceramah mah dia ditolak ngaji ge aya, bener. Benar, ditolak sholat ayah, ditolak ngaji ayah, bahkan ditolak ke masjid kan karena ceramah mah resep bae, bener tak? Bener tak? Iya mah ceramah mah kudu resep, bapak-bapak kudu res, ibu-ibu kudu, pemuda kudu, pemudi kudu, sebab resiko penceramah lamun teresep di mana-mana kita laku eta, bener tak? Bener tak? Heut ge tanyakeun heut ge, lamun aya pemuda geus ngajaran ceramah, kumaha ceramah nahareun, rame ya cenah. Bener tak? Ada nukia, kumaha cenah eta nu ceramah, eta mah ngaji cenah. Pan gitu, makanya beda ngaji jeung ceramah. Gitu. Ari ceramah mah mustamilun ala jamil kul, mencakup kepada keseluruhan. Nu teu ka masjid hadir, benar. Nu edan hadir. Nu teu ka masjid hadir. Bahkan nu teu ngaji ge hadir resep we dengan ceramah mah, benar tak? Benar tak? Beda jeung pengajian. Ada pengajian rutin maka aya 400 kakak, aya 600 kakak cenah di dia pengajian rutin. Alah paling gede lapanan dia aing nyaho. Eta ge pemain lama dia. Benar tak? Benar tak?
kajian aya 400 kakak jadi dia 600 kakak anu ngaran pengajian rutin teh ibu-ibu teh bapak-bapana alam paling ada lapangan eta ke pemain lama bener teh ngaran doang persatuan pengajian pemuda Karang Taruna dong pengajian pemuda ari nu ngaji huisan di Panggelain di ditu Bu di ditu di Cibenying di kampung kula di Ciraja anu ngaran pengajian eta teh ibu-ibu teh bapak-bapak ngaran pengajian rutin parasa ngabeungeut eta di eta deui di dia kumaha di dia heuy di dia kumaha di dia anu ngaran pengajian rutin parasa aing eta teh bapak-bapak teh ibu-ibu teh pamuda beungeut eta di eta deui di dia kumaha di dia sarua bae katen teu ngomong ge koeng kaciri ieu dia budak betul kaji mah maka tiungna ge pararetot teh tuh ulah dihadakeun dia kon mah kaciri bae sia eta mah kon joget-oget teh tuh geus makana mudah-mudahan ya Allah walaupun ieu ngaji resep ngaji hiburan mudah-mudahan ya Allah ini menjadi sabab wasilah Allah turunkan taufik hidayah buat kita semuanya amin. Sekali lagi walaupun dia ngaji resep ngaji hiburan mudah-mudahan ya Allah ini menjadi sabab wasilah Allah turunkan taufik hidayah buat kita semuanya amin ya Rabbal. Kenapa taufik hidayah selalu kita harapkan para hadirin semua? Karena ibadah tidak bisa diukur dengan postur tubuh walaupun ibarat kata awakna budak kena jak-jak waringkas otot kawat tulang besi lempang berkilo-kilo kuat lempang bermil-mil kuat tapi kadang-kadang musola majlis taklim masjid na kada cek imahna can pernah ning si eta mah aya di dieu gitu aya di dieu gitu aya ibadah itu tidak bisa diukur dengan postur tubuh walaupun ibarat kata otot kawat tulang besi awak dan budak kana jak-jak waringkas lempang berkilo-kilo kuat lempang bermil-mil kuat orang dia ke subuh maraton datang ke mana kalau alun Pandeglang tapi kadang-kadang majlis taklim majlis taklim nak karacak imahna can pernah ning si eta mah aya di dieu kitu aya di dieu kitu aya atuh mata diomongkeun di koeng aya kaciri ieu. Makanya mudah-mudahan ya Allah setelah pertemuan ini setelah syiar ini walaupun ia ngaji resep ya Allah ini menjadi sabab wasilah Allah turunkan taufik hidayah buat kita semuanya amin. Ditolong ngaraji sing daek ngararaji amin. Ditolong salat sing daek sarolat amin. Anu salat di imah bae sing daek ka masjid amin ya Rabbal alamin. Karena disadari ataupun tidak Kangjeng Nabi al masjid baitu kullil mu'minin masjid itu rumahnya orang-orang yang beriman tapi sayang dan ironisnya di zaman kuari di kampung di kota ngabadag jelma Islam teh nyoka imah bener tak hei jawab nu kompak jelma teh nyoka imah sok dadapangan di pasar Pandeglang bari surah seuri be jelma naon teh kitu eta jawab dak nu bedas jelma naon jelma edan lamun RT kalau ka masjid berarti RT pamudana telok ka masjid pamuda masyarakatna pamudana mulai isukan ganti gedak ngaran kampung ulah kadu sumpul ngaranna kampung jelema boga aing mah kieu gedak lamun ceramah can dibere dahar ngamuk bae boga aing ajar ge moal mau disesakeun ku aing paling ke isukan ke eta panitia anu nanya nu mana eta cenah eta ti mana eta nu ceramah cenah kurang gitu ngeri kan hati geus dionang di mah sabada teuing dionang di tangteu iha jelema teh nyoka imah mah biasana ge nu edan bahkan makolot baheula baheul eta makolot lamun jelema teu balik ka imah magrib can balik sok digorokeun hulu seeng dia baheula mah heuh jelema ku kelong baheula mah bener teu jelema magrib can balik sok digorokeun hulu seeng bari nabuhan nyiru bari nabuhan baskom ciri jelema ku kel jelema teh nyoka imah eta jelema sesa kel berarti lamun RT teu ka masjid RT sesa RW teu ka masjid RW sesa pamudana masyarakatna mulai isukan ganti gedak ngaran kampung ngaranna kampung sesa terus makanya mudah-mudahan ya Allah kajian ngaji resep ngaji hiburan sekali dari panjang harapan ya Allah ngajadikan sabab wasilah Allah turunkan taufik hidayah buat kita semuanya amin ya Rabbal ngancep ulama ngarap taufik hidayah Allah lain dina tempatna eta teh bakal luaskeun kana hate ngarap taufik hidayah lain dina tempatna cek
cek ulama bakal nuaskeun kana hate, lamun hate geus teu as moal sieun ku disingsieunan, lamun hate geus teu as moal bungah ku dibubungah. Kajian ustad kiai ngablak-blak ngomongkeun siksa kubur, tidak akan pernah takut dengan siksa kubur lamun hate geus pae. Kajian ulama ngomongkeun ganjaran, kajian ulama ngomongkeun surga, ulama ngomongkeun kenikmatan surga, cantiknya bidadari, lamun hate geus pae moal kudu kabita ke surga para hadirin sadayana. Sedangkan cek ulama ngarap-ngarap tapi hidayah Allah lain dina tempatna eta teh bakal ngaskeun kana hate. Deuleu kurang tetangga urang handai taulan dulur urang baraya urang kumaha lamun diajak ngaji, ustad teu nganti ngajak ngaji kana aing mah kekeh geus dibere hidayah mah aing daek kana ngaji. Aduh aya nu kitu aya nu kitu aya. Ustad dengan ngajak ngaji karena aing mah keke geus dibere hidayah mah aing daek lah pengajian rutin dia aing nyaho keke geus dibere hidayah mah aing daek kana ngaji cenah. Aya nu kitu aya nu kitu aya. Yeuh dengekeun anu tukang ngaji, nu tukang ngaji unggal poe, nu tukang ngaji meureun mingguan rutinan, ibu-ibu bapak-bapak rajin, nu tukang ngaji tingkat desa sahriyah bulanan meureun rutin rajin, belum tentu dapat hidayah. Betul. Anu tukang ngaji rutin mingguan can puguh menang hidayah, benar. Anu ngaji tiap bulan tingkat sahriyah tingkat desa can puguh menang hidayah, betul. Santri 1 tahun 2 tahun 10 tahun hidup di pesantren berang penting ngaji ka kiai can puguh menang hidayah. Santri 10 tahun berang penting ngaji can puguh menang hidayah. Ari dia ngaji tilok naon tilok hayang hidayah polongo dari kitu mangarana. Gerak poin di babak poin mau disesakan pentingnya poin. Terus ya terus. Cicing mantuan mual dia mang. Salawat beserta salamnya semoga selalu dan senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan rahmat beserta salamnya Allah limpahkan pula kepada para keluarganya, amin, dan juga kepada para sahabatnya, amin. Umumnya muslimin muslimat dari Masrik sampai Maghrib, dari Sabang sampai Merauke, wabil khusus orang sadayana anu kumpul na tempat-tempatan sing mudah-mudahan ya Allah jadi kita dengan rahmat dan salamnya, amin ya Allah ya Rabbal. Kalau saya lihat ini pada malam hari ini jemaah iya loba kana ibu-ibu alhamdulillah eta di mana-mana eta pangrasa aing mah anu ngaran pengajian rutin eta anu sok rada rame mah ibu-ibu makom. Mantap ibu-ibu, betul nggak Bo? Betul Bo? Ibu-ibu makom, pengajian kom, kompak, paguyuban kom, arisan kom, ngiridit kom, ngahutang deh. Kompak, kadang-kadang ngahutang bang emok teh, bareng tilok bebe jangan salaki. Lanjut nyahun salaki napa seapan, bener tuh, bener tuh. Ibu-ibu mah kompak, pengajian lagi kompak, kumpulan paguyuban kompak, arisan ngiridit ngahutang ge, kompak ngahutang ge eta. Ibu-ibu mau di mana aya pengajian breng rame, alhamdulillah di mana ayah majelis taklim rame ku ibu-ibu nunggu 60 tahun rajin ngadeke ceramah mulut lagi 60 kali ngadeke ceramah mulut, betul anu go geus 40 tahun 40 kali ngadeke ceramah rajab nage, betul. Ibu-ibu tukang ngaji majelis taklim pinuh ku ibu-ibu, tapi aneh aing mah ongkoh tukang ngaji waktu molotot pantas kita kena salaki molototan teh panggil aing mah aya di dieu kitu aya di dieu kitu aya nu mana jelema aya ngajenggut jelema kitu. Geus mantak aing mah memang ngomong ke bapak-bapak dan ngomong ke ibu-ibu heula, siap ngamalkeun Bu, siap. Oleh-oleh mulu dan tikula, siap ngamalkeun, siap. Bener. Insya ya dengekeun. Ieu oleh-oleh jang ibu-ibu keamalkeun di imah punya. Insya ya dengekeun. Cek dina keterangan aya bahasa kieu ayyuma mar'atin, mana seorang wanita parosat li zaujiha yang memasrahkan hamparan untuk suaminya bitibi nafsiha dengan kerelaan hatinya, maka ada ulah sok ngalorti heula eta pamajikan memang salaki can hees memang hees tawaran heula bareta henteu. Ih bener cicing dia mang can umur dia cicing. Ih kitu kudu naon
ayyuma mar'atin, mana seorang wanita parasat li zaujiha, yang memasrahkan dirinya kepada suaminya bi nafsiha, dengan kerelaan hatinya gitu. Maka kalau sok ST heula gitu. Ieu mah balik salat isya pamajikan geus ngajuguran molor teh heula najis anu teh gitu. Tawaran heul ya Bu, dengekeun guru nama kieu, guru nama ieu salaki memeh salat isya datang ka ka imah, ibu-ibu geus siap-siap di imah dan anu geulis nyeduh kopi pahit anu kintal. Ih obat kuat teh eta. Ih teu percaya si eta mah. Ih bener, cicing dia mah can umur dia. Nyeduh kopi pahit anu kintal. Susu sagelas sedang sakitu ge. Kopi sagelas, susu sagelas. Kompak Bu, kopi sagelas, susu sagelas. Begitu suami datang ke rumah, ibu-ibu sudah ada di rumah menyambut suami. Mau kopi apa cucu? Aduh, cicing dia can umur cicing dia. Kopi segelas, susu sagelas. Kurang cenah ustaz kudu aya susu segala macam ya. Dengekeun salaki ibu teh anak lalaki beda jeung anak pikang. Anak pikang 2 tahun nyusu eureun, anak pikang 1 tahun setengah nyusu eureun, tapi anak lalaki sampai ka kolot model karya ya beuki kana karena nyusu aing ge nyaho. Jawab Bu, bener teh Bu? Bener teh Bu? Bener cenah ge. Anak lalaki anak pikang 2 tahun nyusu eureun paling kebal ge, bener teh? Bener teh? Anak pikang 1 tahun setengah nyusu eureun, bener teh? Tapi anak lalaki dia udah kagak apa sampai ka kolot bener kali gitu beuki kene kana nyusu aing nyaho ngakanyel bae dia. Jawab Bu, bener teh Bu? Bener teh Bu? Bener cenah ge dah. Coba ada cirian nu mana pangbadasna ciri salakina pangbekina. Ya Allah ya Gusti, makanya dengekeun ya. Ya, dengekeun oleh-oleh ya diamalkan di imah. Ayyuma mar'atin, mana seorang wanita parasat li zaujiha, yang memasrahkan tikar atau menghamparkan tikar untuk suaminya bi nafsiha, dengan kerelaan hatinya. Ngan guru eta guru aya nu maca bi nafsiha, dengan wewangiannya, dengan dandannya, dengan kecantikannya. Ieu mah aya bae geulis rek ondangan si eta. Bener teh Pak? Bener teh Pak? Ari HS jeung salaki make kutak pecat sabelah. Bari jeung hidung loba teh rungitan teh model kari itu tuh maka kutang pecat sabelah bari gua hidung teh. Ya Allah ya Gusti, laju pan make daster belel barang dicium ku salakina bau salep 88 dia guru nama kieu Bu, dengekeun guru nama ya salaki memeh datang salat isya, ibu-ibu geus dandan anu geulis tubuhan salaki di hareup pintu bari kieu be. Cicing mang dia mang can umur dia can umur. Kurna mah kitu dandan nu geulis di imah. Geus salat maghrib geus salat isya ibu-ibu geus dandan make lipstik make halis teh geus geulis teh tubuhan salaki di hareupeun pintu bari kieu be. Kieu di ka jalan waduh ngadelekeun salaki atawa bari maca sholawat tungguan salaki na pintu bari nyarande sallallahu ala Muhammad. Kieu aduh kelar jasa. Begitu suaminya datang ke hadapan pintu melihat bidadari sedang menyambutnya, apa kata suaminya? Wow, amazing. Mamah teh ku gelis-gelis teh penting ieu bapak aing. Ya bikang malah di alam sok itu eta. Mamah ku gelis-gelis teh penting ieu mah ayah. Ya Allah ya Gusti, makanya dengekeun ya. Ayyuma mar'atin, mana seorang wanita parasat li zaujiha, yang memasrahkan dirinya kepada suaminya bi nafsiha, dengan kerelaan hatinya bi nafsiha, dengan kecantikannya. Ya Allah, komo sampai HS jeung salaki kumaha eta ganjarana anu kahiji haramallah sadraha ala niran, bagi seorang istri dari HS jeung salakina nawaran kana salakina hiji ku Allah bakal diharamkeun awakna asup ka neraka. Alhamdulillah tawaran heul kitu. Bapak-bapak, yes. Bapak-bapak, ada kakara kiai cocok aing kieu bacana. Lanjut cenah Ustaz, aya kana teu ganjaranna? Aya, dengekeun.
bagi suami bagi istri nawaran karena salakina haes jeung salakina anu kadua kata Allahu laha mi'atai hajatin wa umratin akan dituliskan pahala 2 kali haji dan umrohnya. Alhamdulillah tawaran hal gitu. Wih bapak-bapak yes dapat banyak kumaha cenah ustad lamun dicium lamun dicium nyium hajar aswad nyium salaki nyium hajar aswad batu hideung anu aya di juru Baitullah teh deket hijir Ismail kabelah ditu nyium salaki nyium hajar batu hideung makana deulekeun di lamun salaki memeh datang geus kada engkuk baciri itu udah ku ibu-ibu ayah cium ku dia ih hajar aswad dia ulah seuri dia ih hajar batu hideung cek ibu-ibu ka beneran cenah ustad ari kitu mah kunaon kitu salaki aing mah hideung terus nggak saya amalkan tak insya pak kudu nama mun buludan eta buludan kudu nama semangat ibu-ibu kudu nama bener. Kenapa sebabnya harus ibu-ibu anu semangat? Karena kalau kita berbicara sejarah pada zaman jahiliyah sebelum adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wanita laksana sampah yang tidak ada harganya, wanita yang murah tidak ada harganya, laksana sampah. Bahkan tidak sedikit orang jahiliyah yang memendam anak seorang wanita yang masih bayi dipendam hidup-hidup. Baheula zaman jahili bahkan eta baheula doang kieu eta pernikahan bae pernikahan lagi aya 4 rupa. Bahkan aya nu ngomongkeun ulama aya 7 rupa. Aya pernikahan bagoya, aya pernikahan sifah, aya pernikahan miqat, aya pernikahan istibdo, sehingga 4 pernikahan ini jelas ini sangat menghinakan kaum wanita, sehingga dampak negatifnya begitu enggan orang Arab memiliki anak seorang wanita. Hai baheula mah aya pernikahan doang kieu, urang Badawi, orang gunung hayang boga anak keturunan darah biru. Hayang boga anak keturunan darah biru, hayang boga anak keturunan raja, hayang boga anak keturunan pangkat, eta pamajikan jeung anakna dibawa turun di gunung. Engke eta anakna eta dipasrahkeun ke kepala suku. Dipasrahkan kepada orang-orang yang punya keturunan darah biru. Anak parawana tah pamajikanna tah, ya Allah ya Gusti lamun kuari mah meureun dibikeun kana lurah gitulah. Engke ku lurah diasaan, lurah geus beres geus seubeuh dibikeun kana cari geus beres dibikeun kana RW. RT gagaro aing kabagian teh henteu cenah. Atuh tenang teh. Tungguan RW seubeuh heula. RW geus seubeuh dibikeun kana RT. Jadi cenah kumaha Ustaz cenah lamun eta boga anak. Lamun boga anak cenah ge eta anakna di tungguan lahir, begitu anaknya lahir dibawa ka Darun Nadwah. Darun Nadwah itu adalah salah satu tempat gedung tempat menetapkan hukum orang-orang jahiliyah. Eta anakna doang kieu aja Bu, diteun namanya Jaki. Engke bapana 10-an ngarantep di ditu. Engke anu mutus saha? Kepala suku. Nu mutusna. Kepala suku aya 3 kata, misalkan 3-an teh eta musyawarah. Cek dia mirip saha cenah ya. Di dalam dia kieu. Keuretan mah keuretan si RT. Cek dia kumaha bener ini cenah keuretan RT cenah ieu mah. Moal bisa mungkir Pak RT lamun cek kepala suku anakna Pak RT berarti anakna Pak RT. Cek RT teh aing pangpandeurina si RW nu kedekna madak cenah. Ya Allah, eta pernikahan seperti itu hadirin semua aya di doang kieu ya, doang kieu ya. Ada pernikahan yang disebut dengan pernikahan sifah, tapi hampir sama dengan pernikahan bagoya. Ngan cenah pernikahan anu ieu mah, nu ieu mah ieu engke anakna ditunggu bisa ngomong heula. Cenah ge cek hiji riwayat mah kayak aya deui riwayat anu ngomongkeun cek ba'dul ulama anakna ditunggu bisa ngorondang heula. Kayak lamun geus bisa ngorondang cenah ge bapana 10 tuh di ditu tuh misalkan di tempat juburna hai ceng terangkeun bapak dia pok kayak lamun ngorondang neangkeun Pak RT atuh anakna RT teh mah geus cek RT aing deui cenah. Laju kumaha sah pernikahan gitu? Sah. Itu adalah orang jahiliyah para hadirin semua. Masya Allah. Sehingga dengan dampak negatif pernikahan ini hadirin sadayana, bahkan bukan hanya itu saja, wanita dulu pada zaman jahiliyah baheula wanita tidak memiliki ahli waris. Wanita tidak memiliki ahli waris laksana sampah tidak ada harganya hadirin semua. Makanya saya bilang kudu nu semangat eta muludan eta ibu iya kadang-kadang salakina bolar pamajikanna 18 setan pelit nah kadang-kadang
atuh kadang-kadang eta kokolot lembur musyawarah di masjid, tokoh masyarakat hadir, RT hadir, RWG hadir, kabeh pamuda hadir kabeh, musyawarah sabaraha ewang cenah urang, geus cenah urang 200.000 ewang, siap datang bos, cek bos teh sabaraha ewang 200.000 ewang cenah ieu, oh tenang di bapak 500.000, cek RT teh mantap, laju aku terus aya encan tenang bapak mah artos 500.000 aku tanggung jawab bapak mantap cek RT teh laju teh kira nagihana isukan cenah pak isukan tagihannya siap woi RT isukan sore nagihan gider barang gider terakhir kanu bos teh tadi assalamualaikum waalaikumsalam saha abdi pak RT naon teh tos nagihan cenah pak ieu cenah ieu tinggal kana bapak oh nu keur wengi teh ya mohon pak coba ngadele bukuna cenah dibuka bukuna iya si Udin kakarak ke 5.000 karak 5.000 si Sueb ya kakarak ke sabaraha 7.500 ardia teh nu mana kami mah cenah anu paling handap cenah lebetkeun deh ardia karak sabaraha teh eta cenah 2.500 ya ti bapak eta salakina budak sakitu bolaharna kakarak ge kieu jual bapak majikan ditarik ieu kali heula dia cenah sok hayang ka ai modal kali heula ieu ulah sok hayang kaan batur ke 200.000 dia mah 500.000 hayang ka alam dia mah hayang ka alam cenah modal kali heula mana listrik can bae anak can bae kiriritan can bae bang emok can bae hayang ka alam dia hayang ka alam eta curug pot nyampe kana irung salaki modal karya lah ya kita percaya kudu nama ibu-ibu semangat kenapa sebabnya karena dengan adanya Kangjeng Nabi Muhammad yang dulu wanita laksana sampah yang tidak ada harganya wanita yang seperti apa barang murah hargaan laksana sampah tapi dengan adanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan adanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanita diangkat derajatnya bahkan melebihi 3 tingkat derajat bapak-bapak alhamdulillah baheula awe barang murah kuari mah barang mah ibu-ibu kan pat nyampe ababna kana aing tadi bu kompak bu baheula awe barang murah kuari mah barang mah wah semangat cocok aing kana Ustaz Nuki mah onang deung macam Bu, bahkan saking mahalnya wanita kata Rasulullah ad-dunya mata, dunia ini hanyalah barang-barang saja. Wa khairu mataiha, sebaik-baiknya barang dunia ternyata bukan emas intan dan mutiara, bukan rumah yang megah, bukan mobil yang mewah, tapi wa khairu mataiha al-maratus solehah, ternyata harta yang paling terindah, yang paling termahal, perhiasan muka bumi ini adalah wanita yang solehah. Awete barang mak. Waduh, ayamnya ibu-ibu nu kieu, ih salaki aing teu minum. Teu nyahoeun. Ya Allah barang mahal hadir sadayana Masya Allah bahkan ada seorang laki-laki datang ke hadapan Rasulullah dia sudah dewasa ngancan kawin biaya ayah jang kawin Rasul ngomel kumacek Kangjeng Nabi miskinun ar-rajul laisa lahu zawjatun pang miskin laki bukan laki-laki yang tidak punya rumah bukan laki-laki yang tidak punya motor bukan laki-laki yang tidak punya pakaian tapi miskinun ar-rajul laisa lahu zawjatun pang miskinah lelaki budak dia adalah lelaki budak gablak pamajikan barang mah kajian cek paribasa orang dia lupa ke Jakarta balik di Jakarta kau beli mobil balik di Jakarta kau beli motor balik di Jakarta kau beli sawah pakaian bro dipantau ngeleh di tengah imah belum masuk kategori kaya kalau belum punya harta yang paling terindah yang paling termahal adalah wanita barang mah yes cocok aing kalau Ustaz kieu mah ya sepandang ding yang mana barang mah bahkan bukan hanya itu saja para hadirin semua pada suatu hari datang seorang sahabat ke hadapan Rasulullah dia bertanya wahai Rasulullah kepada siapa pertama aku harus berbuat kebaikan kepada siapa pertama aku harus berbuat kebajikan wahai Rasulullah kumacek Kangjeng Nabi ummuka kepada ibumu kepada siapa Rasul ummuka kepada ibumu kasah Rasul ummuka
kepada ibumu anu kaopat kali kasaha Rasul abuka bapakmu. Ngaran ibu disebut 3 kali, ngaran bapak mah ngan sakal. Berarti ibu 3 bapak hing. Nah salah gitu aing ngomong ibu 3 bapak hiji. Setuju Pak? Setuju Pak? Pan aing ngomong kayak tadi gitu. Kasaha Rasul ummuka ibumu, kasaha Rasul ummuka ibumu, kasaha Rasul ummuka ibumu. Nu kaopat kali kasaha Rasul abuka bapakmu. Berarti ngaran ibu disebut 3 kali, ngaran bapak mangan sakal. Berarti ibu 3 bapak hing. Setuju? Setuju? Ibu-ibu? Untuk saya coba jawab anu kompak. Eta salaki di imam tamakmum hah? Imam jawab nu kompak. Salaki di imam tamakmum. Imam sok sabraha dengekeun imam sok hiji aqallul jamaah imamun wa makmumun. Pangsa etik dan berjamaah cukup imam dengan makmum itu sudah cukup berjamaah. Semakin banyak jemaahnya di belakang maka semakin afdol itu melaksanakan sholat. Betul. Berarti seorang suami semakin banyak istrinya di belakang berarti semakin sukses itu seorang suami. Yes. Setuju? Untuk saya tahu. Pacek aing imam tamamum tadi. Imam sok sabaraha? Hiji. Makmum? Loba. Berarti semakin banyak istrinya seorang suami semakin loba. Berarti itu adalah ciri suami yang sukses. Betul apa betul? Betul apa betul? Pandai bantu. Duh, hasa aing yang dukungan di beneran dah mudah. Ya Allah, ya Gusti. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke alam dunia wanita yang tadinya laksana sampah, yang tidak ada harganya, wanita diangkat derajatnya bahkan sampai melebihi derajat bapak-bapak. Alhamdulillah. Baheula barang murahnya kuari mah barang mahal Pak. Awe mah ngan aing dik nanya heula, Pak. Biasana barang mahal nu sok pake kahayang ku ibu-ibu naon? Emas eta. Barang mahal pakai kahayang ku ibu-ibu emas. Bener emas? Emas, tapi lain emas Jawanya. Emas Jawa mah dia budak ngadorong gerobak ya ulu nyokot. Bener. Iya mah emas kadu sumbul nya. Dengekeun dia. Urang dia ibu-ibu kadu sumbul lempang ke pasar Pandeglang rek meuli barang mah. Begitu datang ke pasar Pandeglang emas dibel. Duit aya keneh tek-tek jeung pengeke dibel. Pan ibu-ibu mah kitu dia budak lamun can beak eta duit uyek kan di pasar sia eta mah betah doang nage. Meuli barang mahal. Duit aya keneh tek-tek jeung pengeke dibeli sambeleun dibel, lauk asin dibel, tempe dibel, oncom geh dibel. Balik ke kada sumbul we mawa emas. Barang datang ka imah emas can kaburu dipake kumaha ieu bisik salaki kaburu datang ngojek, bisik salaki kaburu datang geus ti kebon lah moal ka dipake emas mah diteuneun dina sorok aya kuncian sorokna ge dikon. Aya barang mah ternyata barang mahal selalu tertutup dan tidak pernah terbuka, tilok digoler-goler. Betul. Saya teh diraga gedak tenang bae. Sorokna jero lemari nage dikon. Aya barang mahal selalu tertutup dan tidak pernah terbuka, tilok digoler-goler. Betul. Lemari jero kamar nage dikon. Aya barang mahal selalu tertutup dan tidak pernah terbuka, rapih dia tersimpan. Betul. Kamar jero imah nage dikon. Aya barang mahal tertutup dan tidak pernah terbuka. Nenden oncom di mana tadi? Pan dia masih iri cek aing ngaji na dengekeun pan tadi meuli oncom sageula cek aing ge. Euy, nenen oncom di mana? Di dapur nya. Nenen oncom di mana? Di dapur, bari jeung tilok ditutupan-tutupan acan. Bener tah? Ngaranna ge oncom barang murah tilok ditutupan, akibat dari tutupan Bu cucunguk ngorobetan. Bener tah? Datang meong ngorobetan. Datang beureut ngorobet.
terus mantak alamun ayah orang dia ya orang kada sumbul pakai baju ngablak bae digoler-goler komo sampai bujal kada tunggir kada lo nah mulai isukan orang ganti dah nu kitu mah bikang oncom urut bor dari ya berita mah beguta nu kieu lah ya bu ngadeleun kitu mah bu ulah-ulah semua anak pemuda ustad nyengkleh dia ngadeleun kitu ih bener ngadeleun kitu mah pak ngadeleun kitu ulah-ulah semua anak pemuda ustad nyengkleh dia bener tewas cuy bener dah aing dek ceramah ka kota barang ceramah ka kota aing datang ka baros aing keur pawai muludan pan macet kan mobilnya macet maju henteu mundur henteu pan aing datang ka dinya maju henteu mundur henteu kieu aing jeung jepara saya mah geus gagah ka harita terus make jubah make sorban make peci make top sedang sakieu mamerenya ya Allah ya Gusti aing kieu bae macet ari kulon aya pamuda coba mau motor ninja burina mau kabogoh nonggeng bae pan kieu ieu heueuh pamuda mau motor ninja mau kabogoh di buri nonggeng bae kieu laju pan eta tungkirna nyingkap dia dah eta sulukat saraket ari kulon reueur beda hareupeun mobil aing coba aing kieu benjeklan setir ih atuh aing peureum tabrakan dia polongok ih bener peureum aing tabrak beunta aing doraka bener tak peureum aing tabrakan beunta aing dorak ujung-ujungna aing peurembeun ngadeuleun eta ya Allah ya Gusti makanya wajar al-Islam mahjubun bil muslimin Islam itu tercoreng dan ternoda ku jelema Islam keneh para hadirin sadayana betul ih ngadeleun kitu mah dia budak ulah-ulah semuanya pamuda ustad nyengkleh dia ngadeleun kitu mah bener teu aya ibu-ibu aing geus salat subuh teh geus amalan subuh balik aya ibu-ibu cuma keur olahraga pakai baju kencang teh pun mana gendut eta di jalan blok aing turun di mesin ngadel ibu-ibu keur ancok-ancokan di jalan barang ngadel aing isin ih Pak Ustad aing kieu bae ih Pak Ustad ya Allah ibu-ibu isin karena aing ngedeg-deg dia ngadeleun dia geus matak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita ingat riwayat Aisyah Ibu Aisyah sedang duduk di depan rumahnya dengan Ummi Hani begitu dia melihat seorang segerombolan orang rame keur mikul jenazah Ibu Aisyah lari ke dalam lumpat ke jero imah bari ceurik ngaguku ditanya ku Ummi Hani ada apa wahai Aisyah ummul mukminin lihatlah yang meninggal tingali anu ninggal iya kenapa Aisyah kenapa tuh tingali nu ninggal digotong itu seorang wanita kan iya itu seorang wanita meninggal dunia lihatlah bentuk tubuhnya boehna ipis ketiup angin bentuk tubuhnya terjiplak lihatlah aku malu Ummi Hani bagaimana kalau aku nanti meninggal dunia kalau seperti itu kumaha aing lamun paeh lamun doang kitu Ibu Aisyah masih memikirkan auratnya akan terlihat terjiplak oleh laki-laki lain ari urang dia terumah sabuku geus kolot boga icu make baju kencang pakai kaos pakai taraning ngadadak samping santri milukeun dia pencet aing dia budak ulah-ulah semua pemuda santri jeung ustad ngeluduk kitu nyengkleh dah terus makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala makanya al-Islam mahjubun bil muslimin Islam itu tercoreng dan ternoda ku jelema Islam geus anu eta bukti konkretna mana zaman kuari Pak Islam itu tercoreng dan ternoda ku jelema Islam keneh Islam itu ternoda ku jelema Islam mana bukti konkretna ulah kentang budak kota budak kampung di zaman kuari geus teu beukian kana ngaji bener tak mungkin sekarang masih banyak ustad masih banyak kiai masih banyak ulama di tengah-tengah kita tapi mari kita tangguhkan 20 tahun 40 tahun ke depan nanti saha nu bakal kegantian para ustad para kiai kita kalau bukan anak-anak kita betul lurah belum meninggal dunia calonnya sudah banyak betul gubernur belum meninggal dunia calonnya sudah banyak betul bahkan presiden sekalipun belum meninggal dunia calonnya sudah banyak tapi ustadz, kiai, ulama meninggal dunia jangankan 20 tahun, 40 tahun sampai 50 tahun belum tentu ada penggantinya betul kuadim aya kena ustadz aya kena kiai ikhlas magahan anak masyarakat bener tak
pan kadang-kadang eta bah di ditu di kampung aing eta ngaji di ustaz 1 tahun 2 tahun di ustaz ngaji Quran teh najis da kolot mah ngolol di ditu aing mah di ditu di dia hoi di dia kumaha di ditu aing mah ngomong di ditu eta ngaji di ustaz 1 tahun 2 tahun tina Iqra kana juz amma tina juz amma geus kana Quran gede deui najis da kolot mah ngolol di ditu di dia sarua aing mah aneh tah budak eta kana ibu-ibu aneh buku eta teu doang deuk ka sakola TK zaman kuari dak dia anak anu sakola dia indung anu genjeleh dia bener tak ayo dia ngaku bener tak anak anu sakola TK dia indung anu acet dia zaman kuari mah bener tak beuh isuk-isuk geus dangdan kawana mama rek anteun dedek cenah ka sakola TK aduh dong anak anu sakola indungna anu genjeleh eta ibu makana aing mah ya makana budak lamun ulin ka sakola TK aing mah lain geus ngadeuleus si dede aing mah geus ngadeuleus indung da bugar anjir ge sapanosa aing mah ih ibu-ibu zaman kuari Masya Allah geus garulisnya geus geulis ngarasa geus geulis geus maka wedak geus maka lipstik geus make halis ibu-ibu zaman kuari dah isuk-isuk anakna di dia indungna kalah selfie jeung anakna anak kan sakola TK indungna nu selfie da kuari mari kieu cekrek waduh, ayo dia sok panggih kuai. Hai, budak, ibu-ibu di dia mah dia, ibu-ibu kadu sumbul. Tadi na Facebook ka enye-enye jeung opak asup da kudu kieu mah ieu. Hari geus. Enye opak jojorong asup kabeh kana Facebook. Budak dia ieu lah ieu. Ih, Ustaz nyahoan amat atuh nyaho aing gaul dia boga Facebook. Ya Allah, isuk-isuk geus pasang status kieu lah ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nganterin dede cada mudah-mudahan mohon doanya kepada sohib Facebook mudah-mudahan anak saya jadi anak yang soleh gitu aduh ibu-ibu zaman kuari anak anu sakola TK indungna anu genjreh di zaman kuari mah bener tak beuh geus geulis teh isuk-isuk dek anteun si dede geus geulis teh geus pakai lipstik pakai bajuna ge andalan barang dek ngalengkah ngarep imah hujan gede lebok tak dia geus geulis hujan gede eta bapak anak keur molor pati hudang-hudang bapak abah hudang pak hudang pak dek naon yang ngahudangkeun aing iya iya aya masnah suntiah aya ya Allah dan non yang ngahudangkeun aing cenah bapak hudang pak urang anterkeun si dede yuk ka sakola TK dia biasanya ge lempang sorangan hujan urang payungan bayu mau motor lalahunan payungan si dede betul anu gablek motor nganterkeun anak datang ke sekolah TK betul yang punya mobil mungkin nganterkeun anak datang ke sekolah TK bawa mobil betul tebuka mobil tebuka motor indungna rela mayungan anak datang ke sekolah TK tapi geus magrib hujan Allah anu aran kolot nganterkeun anak datang ke majelis taklim betul nu boga motor nganterkeun anak ke sekolah TK bawa motor bener tak anu boga mobil mungkin bawa mobil betul gak boga motor boga mobil indungna rela mayungan anak datang ke sekolah TK tapi geus magrib hujan anu ngaran kolot nganterkeun anak datang ke sompang majelis taklim aing can manggih bener tak begitu anaknya besar dan besar dia dewasa anaknya akan bergumam dalam hati ngomong kieu ih ja aing teu sakola TK mah teu sakola mah aing di carekanan teu sakola mah aing hujan di payungan aing sakola mah hujan mobil dikeluarkeun motor dikeluarkeun aing di payungan ku indung aing tapi geus magrib hujan aing dek ngaji ja eta indung aing teluk payungan aing begitu dewasa anaknya menjadi pembangkang kepada Allah dan Rasulnya aing dek nanya didikan ti saha dia eta didikan ti saha dengekeun eta cek anakna ja aing teu sakola mah aing diantarkeun aing sakola hujan di payungan motor dikeluarkeun mobil dikeluarkeun aing dek ngaji ieu hujan gede geus magrib jeung kolot aing cicing bae makanya wajar begitu anak aing itu besar menjadi pembangkang kepada Allah dan Rasulnya menghinakan agama aing dek nanya didikan ti saha dia eta ayo jawab lamun di dia aya 400 kakak dengekeun di dia aya 400 kakak urang ngitung 10 kakak bae 10 kakak boga anak 4
sakaka boga anak kali 10 sabaraha 40 pendidikan gitu kabeh karena anak 40 calon geblek jelma Islam tak. Ayo pikirkan ke orang waktu sekolah anak digereh-gereh waktu ngaji cicing bae lin. Nah iya anak eta ngaji di ustad 1 tahun 2 tahun 3 tahun najis bae kalau teman teu ngolol-ngolol di ditu aing mah di dia makanya aing dek nanya hayang bukan pinter hayang benar siap ngamalkeun siap makanya aing ngaji moal luhur-luhur urang buka bae kitab taklim cek Imam Sajiduddin As-Sayroji kumaha bahasana man aroda ayyakuna ibnuhu aliman saha jelema anu hayang boga anak anu pinter man aroda barang siapa yang menginginkan ayyakuna ibnuhu aliman anakna pinter payang bagi jawab man maka siyogya pantas parigel ayyur iyal guroba minal pokoha seharusnya kita menjaga siapa yang dijaga guroba minal pokoha orang-orang yang sedang merantau mengasingkan diri mencari ilmu fikih ayah santri agungkan para santri lamun orang hayang boga anak anu pinter betul mun ayah santri teu boga beas berebe ayah santri teu boga rokok bererok agungkan lamun santri bae kudu diagungkan komo guru atau minimal titipkan heula dia kana ustad isok nitipkan oi jawab isok nitipkan ya isok ieu tilok kumaha tadina ieu budak dia ya Allah ya Gusti isok nitipkan isok hari isok mah alhamdulillah lanjut cenah ustad eta geus nitipkeun tos cekap tak encan nu kadua wa yukrimahum wa yu'timahum muliakeun agungkeun ustad jeung kiaina kumaha cara ngamuliakeunna intip ku dia rokok naon di ulah seuri aing mah serius jadi itu tak kitu eta wa yukrimahum wa yu'timahum asal kalamna wa ayyukrimahum wa yu'timahum lan Arab nyentah ngamuliakeun dia si uang hum ing gurobai minal fuqaha muliakeun agungkeun kumaha cara ngamuliakeunna intip ku dia rokok naon ta ustad rokok naon rokok samsu belikan rokok sang ngan abdi percaya ke orang kadu sumbul babana sore-sore geus nungtun si dede rek mana cenah Pak rek nganterkeun si dede cenah ieu kana Pak Ustad ari teh pandangan kencang naon rokok jang paus Bapak teu teh Pak Ustad ngan ukur ngarokok doang jang ngarokok teu ngopi mah teu geunah meuli kop mantap betah aing jadi ustad di dia ya rek lempang digorokeun keneh bae kenapa ulah wakal lempang naon deui dia kitu biar kita Pak Ustad ngan ukur ngarokok doang jeung ngopi jangan ngarokok jeung ngopi mah teh jeung biskuit mah teu ngeunah ulah seridak serius ya mah yeuh ka Indomar meuli biskuit sakaleng man karat mah dek lempang digorokeun keneh bae Pak dek ka mana dek naon deui dia kitu biar kita Pak Ustad ngan ukur ngarokok ngopi ngabulak puasa-puasa poting piraku teu dahar naon tuh mau ngabeas 4 karung nganterkeun anak kan ustad sedang desa gitu oke ibu bu eta Pak Ustad geus boga beas bog rokok bog beas boga rokok boga kopi ge bog woi geus magrib dek makan ngaji semangat tak Ustad si dede nu tadi dijajabkeun ku bapana mana abdi Pak Ustad sini sayang sini kaditu dia mah kunaon si dede mah si dede abdi Pak Ustad kadi sayang sini sayang kadi dia mah ya Allah ya Gusti hiji nitipkeun nu kadua nu ngamuliakeun nu katilu cek Imam Sajiduddin As-Sayroji wa yu'tiyahum syai'an lan Arab kita ngawehakeun ieu si uang hum ing guroba'i minal fuqaha syai'an ing suwiji-wiji mang santri mang ustad pang tingalikeun syai'an dina sarahna ngagurungna naon eta syai'an ayata sodaku sodak berarti nu katilu hiji nitipkeun nu kadua ngamuliakeun nu katilu sasalaman deng nu beras dia tinggal kok ladang iku hese para saing mah hiji nitipkeun nu kadua ngamuliakeun nu katilu sasalaman beng nu bedas dah sasalaman beng naon salaman bengkok amplop sih eta
dengan kan panitia aing mah pang ogah-ogahna geus ceramah diberi amplop teu hayang makan amplop. Ih bener aing mah ogah aing mah eta geus ceramah diberi amplop asup kana mobil eta amplop pun disobekeun dibalankeun ku amplop da keluar. Teu percaya bah dia tuturkeun ku dia mobil aing hop amplopna pulung jang dia tah hop. Ieu mah kadang-kadang cek ustadna teh anak masyarakat aya 30 aya 40 di majelis taklim. Anak-anak mohon Pak Ustad bantuankan kakaknya bayar listrik sabulan 5.000 bae. Mohon Pak Ustad doang nu heueuh 40 nu bayar tiluan. Atau guru ya Ustad gitu bae mah budak dia. Bayar listriknya mohon Pak Ustad doang nu heueuh lumpat panti majelis taklim di jalan kene geus kegorowokan. Mama ayo nonceng mama cek Pak Ustad ge piwarang bayar listrik 5.000 sabaraha 5.000 mama 5.000 cek kakak ge 5.000 bayar listrik 5.000 mohon 5.000 jual be bapak nanti tina jero imah aya naon dia ceng gorowokan bae cina bapak piwarang bayar listrik cina ku Pak Ustad eta bapak nakot ngomong kieu pindah dia ngajina ulah di dinya aya do kitu aya do kitu aya lamun aya dak bawa ka dieu gotong disenakalkeun kana meja dicekek ku jelema kitu atuh bebelian teuing dengekeun SMP perkara dunia beak sabaraha juta dia ngabiayaan anak Allah nu ngomong rugi betul SMA ngabiayaan anak beak sabaraha juta orang ngabiayaan anak di SMA Allah nu ngomong rugi betul tapi ngaji Quran manfaat dunia akhirat paeh urang cepat diajikeun ku Quran nu wani dia bayar ustaz sabulan 10.000 kunaon dia ih aing onam tukang ceramah mah ti ditu meunang ti dieu ge doang nama ih bohong panitia dia ya Allah ya Gusti mungkin sekarang masih banyak ulama masih banyak ustaz masih banyak kiai tapi mari kita tangguhkan 20 tahun 40 tahun ke depan nanti siapa yang akan menggantikan para ustaz para kiai kita kalau bukan anak-anak kita betul lurah belum meninggal dunia calonnya sudah banyak betul gubernur belum meninggal dunia calonnya sudah banyak betul bupati camat belum meninggal dunia calonnya juga sudah banyak betul bahkan presiden sekalipun belum meninggal dunia calonnya sudah banyak tapi seorang ustaz seorang kiai seorang ulama meninggal dunia jangankan 20 tahun 40 tahun sampai 50 tahun belum tentu ada penggantinya betul sedangkan cek Kangjeng Nabi mautul alim mautul alam meninggalnya seorang ulama meninggalnya seorang ustaz, meninggalnya seorang kiai, mautul alam, ini tandanya hancurnya alam ini para hadirin semua. Kalau sekarang kita masih dapat berpijak di muka bumi ini, langit masih setia memayungi kita, gunung karang can uruk, iya tandana masih kena loba kiai. Alhamdulillah pikirkan tak urang makana al Islam mahjubun bil muslimin Islam itu tercoreng dan ternoda ku jelema Islam keneh mudah-mudahan dengan barokah karomah orang maulidan sing mudah-mudahan orang sadayana anak-anak orang sing diciptakan ku Allah dibimbing ku Allah jadi jantan putra anu soleh tur soleha amin ya rabbal ngan tadi teh apa al Islam mahjubun bil muslimin Islam itu tercoreng dan ternoda ku jelema Islam dengarkan dia coba perhatikan ieu geus di kampung-kampung loba kupingkeun eta baheula kula balik ti Jawa ti Lirboyo kula meuli bukunya karangan Ahmed Deedat seorang astrolog dari India. Dalam buku itu mengungkap suatu sejarah sebelum masa peradaban Islam baheula ada yang disebut dengan suatu kaum suatu suku yang disebut dengan suku Yunani paganisme, orang-orang pagan atau yang disebut dengan agama paganisme. Ternyata ada orang-orang paganisme, ada segolongan orang yang menyembah Dewi Artemis atau yang disebut dengan dewa bulan. Dengar, orang yang menyembah Dewi Artemis atau dewa bulan ini ternyata mereka sering mengadakan sesajen di kuil-kuil mereka. Dengan apa sesajen mereka? Dengan kue bulat yang tengahnya dikasih api. Mereka kelilingi 7 kali bertepuk tangan sambil memohon panjang umur. Naon eta? Sok aya di desa kaya. Oi, usah ulang tahun ka dieu naik kana panggung pangterang gendek nanya menang ti mana dia? Ka dia aing hanya mau coba menang ti mana? Kokotaeun lahir naruyuk cau dia ulang tahun. Dengar kan? Ulang tahun itu berasal dari Yunani kuno paganisme
orang-orang penyembah Dewi Artemis atau yang disebut dengan Dewa Bulan. Orang yang menyembah Dewa Bulan, mereka sering mengadakan sesajen di kuil-kuil mereka dengan kue bulat yang tengahnya dikasih api. Mereka kelilingi 7 kali sambil memohon panjang umur. Sebelum dia sebelum api dimatikan, mereka pejamkan mata, adakan request kepada sang dewa. Pan orang sok itu mun ulang tahun dek nyupilin sok peureumeul lalin kararieu bayam. Geus kitu pan ditiupin, indungna bapana tetehna heure, polongok dia polongok. Kenapa? Sebabnya mereka itu dengan mediasi api, karena mereka meyakini begitu api dimatikan, asapnya terbang akan membawa doa kepada sang dewa. Para hadirin sadayana, Islam tidak fanatik dengan budaya, Islam tidak fanatik dengan namanya dengan tradisi, tapi selama tradisi itu tidak mengundang tidak menghancurkan akidah. Makanya aing dek nanya, eta ulang tahun muamalah apa ubudiyah? Hai geura jawaban kabehan. Hei, eta perayaan ulang tahun muamalah apa ubudiyah? Lamun ubudiyah orang buka prinsip lakum dinukum, untukmu agamamu, untukku agamaku, gitu. Lamun muamalah ulah gituan. Imam lahir naruyuk cau pan rasanya. Ya, dengekeun budak. Dengekeun. Ternyata ulang tahun itu berasal dari Yunani paganisme, orang-orang penyembah dewa, penyembah Dewi Artemis. Ya Allah, bahkan mereka mengadakan sesajen di kuil-kuil mereka dengan kue bulat yang tengahnya dikasih api. Mereka kelilingi 7 kali sambil memohon panjang umur. Pan diturutan taku dia panjang umurnya, panjang umurnya. Bugu lahirna genata kajengkol dia. Kadang-kadang pan kieu, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Beres ulang tahun, anak dia, incu dia jadi tuyul kabeh. Ya Allah, ya Gusti. Maulid loba nu ngaharamkeun, betul? Ziarah kubur loba nu ngaharamkeun, betul? Talqin mayit loba nu ngaharamkeun, betul? Betul. Rajaban loba nu ngaharamkeun, betul? Tapi ulang tahun tiup lilin ngajarkeun kamusyrikan nyembah dewa, bukan menyembah kepada Allah. Allah anu ngaharamkeun, aing nu pertama nu ngaharamkeun karena ulang tahun. Ayo dia ringsak dia lin kumajing cenah ustad jadi mah geus jadi adat. Lamun geus jadi adat mangga al aslu fil muamalah al ibahah illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha. Kalau itu memang ulang tahun sudah menjadi adat, jadi kedua wasail hukmul maqasid. Kumaha wasailna? Karena di sisi lain Islam pun memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat, betul? Tapi dengan cara dengan cara Islam. Kumaha dengan cara Islam? Ondang ustad, ondang kiai jeung santrina, tang ngaji Quran, tang ngaji tabarok, tang ngaji waqiah, ngan engke memeh ngadoa request kana ustad. Ustad, tolong isolkan keberkahan Al-Quran buat anak saya supaya menjadi anak yang soleh dengan keberkahan Al-Quran. Kit ustad balik amplopan 500.000 sedang sakit oge. Dia mah seuri bae gratis karena ustad aing hulap ya kebudak dia ya. Ya Allah, ya Gusti, mangga silahkan ulang tahun, tapi dengan cara Islam. Lalu cek ibu-ibu teh, Ustad, ima ulang tahun lagi, ulang tahun si dede, nyanyian mah teu harneun cenah si dede mah, kitu lin, atuh nyanyi kunaon dia markona. Iya. Islam kaya dengan budaya, betul gak? Islam kaya dengan seni, betul gak? Kiai balik jeung santrina panggil tah batur-batur sini deh, terkenal di sini sayang, ayo semua sini kumpul-kumpul, yuk kita baca sholawat bareng-bareng. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam, ya Rasul
Rasul salam, ya Habib salam, sebenarnya makanya hanyinum dia tadi. Laju kumaha cenah ustad lamun eta ulang tahun baca sholawat dengekeun mamin baitin aw mahallatin aw masjidin quri'a fihi maulidun nabi illa haffatil malaika. Tidaklah satu tempat, rumah, musola, masjid dibacakan maulid nabi, dibacakan ya nabi salam alaika, ulang tahun baca sholatullah salamullah illa haffatil malaika, kecuali malaikat akan berkeliling di tempat itu, ribuan para malaikat. Ulang tahun baca sholawat berarti ulang tahun anak kita dihadiri malaikat Allah subhanahu mimbabil wasail hukmul maqasid. Mangga jadikan budaya itu infrastruktur untuk dakwah. Setuju? Setuju? Mangga, tapi dengan cara komo orang memeh maca ya nabi salam alaika dibaca rawina. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله. Pan eta teh tarikh Rasul kumaha Kangjeng Nabi man warraha mu'minan paka'annama ahyahu. Barang siapa yang berbicara tentang tarikh biografis kisah hidup orang-orang yang beriman, pakaan nama ahyahu, laksana orang itu menghidupkan kembali orang itu. Berarti ulang tahun maca sholawat, ulang tahun maca tarikh berarti hakikatna orang keur ngahirupkeun kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Waman qara'a tarikhahu, dibaca tarikhna, dibaca biografisnya, dibaca sejarahnya, pada sejarah Rasul. Walamma tamma, sewaktu sempurna min hamli kehamilan Rasul sahroni 2 bulan tuwfiya bil Madinati, diwafatan bapana di Madinah abuhu Abdullah. Pada tarikh man qara'a tarikhahu, siapa orang yang membaca tarikh orang-orang yang beriman, maka annama zarahu, laksana dia berkunjung bersilaturahmi dengan orang itu. Berarti ulang tahun baca sholawat, ulang tahun baca tarikh Rasulullah ya nabi salam alaika dibaca, ulang tahunna dihadiri keur silaturahmi jeung Kangjeng Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hikmah maulid silahkan ulang tahun tapi dengan cara ya, dengan cara karena bu tiup lilin di adina luhur kue memeh ditiup orang peureum heula, itu bukan muamalah, itu ubudiyah. Karena baheula cara persembahan kepada sang dewa Artemis atau dewa bulan ternyata seperti itu. Ternyata ulang tahun bukan budaya kita, ulang tahun bukan budaya Islam, ulang tahun bukan asal dari kita, disadari ataupun tidak, ternyata ulang tahun budaya orang kafir. Tapi kalau memang itu budaya sudah jadi adat silahkan, tapi dengan cara dengan cara Islam. Makanya al-Islam mahjubun bil muslimin, Islam itu tercoreng dan ternoda ku jelema Islam kene. Sebab ku mah kepak udah kentah budak kota, budak lembur, lahirna kana ruyuk cau ulang tahun ku mah. Benar tak? Benar tak? Naruyuk cau ku mah dak lahir lagi ulang tahun dia. Benar tak? Tapi bagaimana caranya? Doang kieu, Bo, perhatikan. Ieu gelas aya eusi cai najis, apakah harus dibuang dengan gelas-gelasnya atau dibuang najisnya, diambil gelasnya dikumbah? Kumaha coba? Sakali deui. Ieu gelas aya cai najis, apakah harus dibuang dengan gelasnya atau dibuang najisnya, diambil gelasnya dikumbah? Minim nu mana? Diambil gelas. Nah, lamun eta ulang tahun seperti itu silahkan ambil ulang tahunnya eusiku dakwah setuju? Setuju? Mimbabil wasail hukmul maqasid dangarana tah gitu. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sakibelah panginten nu kabeh hatur. Euy, ulah kabar alik. Nu balik disapa pun salakina nyandung sih. Hapunten eta panitia ulah ngadoa heula ya, cari. Hapunten nya sana sul adab ya. Ada ngadoa heula. Karena cek ulama kekuatan doa kita itu harus 40 kalau kita ingin menyamai
kekuatan wali kutub. Betul gak? Betul gak? Wali kutub berdoa cukup satu orang mampu muka pintu langit. Wali kutub satu orang mampu muka pintu ijabah. Urang mah kudu 40. Geus makana dieu heula. Ya, aing ngadoa. Aminan kabehan supaya diijabah urang kabehannya. Ya. Hapunten sana surah adab. Itu dibaralik ya. Diuk. Oh kabina dua aing mah. Allahumma shalli wa sallim bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatin ashabi sayyidina rasulillah ajmain. Amin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul aliyyul azim. Subhanallah rabbil arsyil azim. Walhamdulillahil alamin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin wal ismata min kulli dhanbin la tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jangan tinggalkan kami di tempat ini ya Allah kecuali kau ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Wala hamman illa farajtah. Tiada kebingungan kami menghadapi kehidupan ya Allah kecuali berikan kami jalan keluar ya Allah. Wala aiban illa satartah. Tiada aib dan celah yang kami lakukan ya Allah kecuali kau tutupi seluruh aib dan celah kami ya Allah. Wala maradan illa syafaitah. Tiada sakit yang melanda badan kami ya Allah kecuali berikan kami kesembuhan ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Tiada hutang yang melilit kami ya Allah kecuali bayarkan hutang-hutang kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Tiada hutang yang melanda badan kami ya Allah kecuali bayarkan hutang kami ya Allah. Wala rizqan illa baroktah. Tiada rezeki yang kau anugerahkan kepada kami ya Allah kecuali berkahi rezeki kami ya Allah. Wala maksudan wa muridan illa hasaltah. Tiada maksud dan tujuan yang kami ingin, yang kami cita-citakan ya Allah kecuali hasilkan maksud kami ya Allah. Hasilkan maksud kami ya Allah bi hurmati nabiyyina Muhammad wa bi barakati awliyaika ya Allah qutbin nujaba wa qutbin nuqaba wa qutbil abdal wa qutbil akhyar wa qutbil autad wa qutbil afrad wa khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nas'aluka ya Allah min barakatihim wa karamatihim wa ma'unatihim hasil biha maqasidana. Nas'aluka ya Allah min barakatihim wa karamatihim wa ma'unatihim hasil biha maqasidana. Hasil biha maqasidana wa balligh muradana bil khair wala qur'anan illa hafadta wala waladan illa barakta. Tiada anak yang kau anugerahkan kepada kami kecuali berkahi anak-anak kami ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari fitnah akhir zaman ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari fitnah akhir zaman ya Allah. Dan jadikan anak kami sebagai zuhur dan simpanan kami untuk masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Dan jadikan anak-anak kami sebagai syafaat buat kami sebagai orang tuanya untuk masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari fitnah akhir zaman ya Allah. Dan jadikan anak kami sebagai bekal kami sebagai orang tua untuk kami pulang ke akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.